Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan maca carpon anu judulna miara sasatoan jeung kekembangan bahasa Sunda di kelas genep. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyakseni. Ngalenyepan carita anu judulna miara sasatoan jeung kekembangan. Yumna jeung Rezel teh adik lanceuk. Duanana teh sakola di SD Sukagalih. Yumna sakola di kelas 5, ari Rezel di kelas genep. Sapopoe alakur tara papaseaan dakenging ngawurukan ibu ramana. Najan kitu aya anu beda antara Yumna jeung Rezel teh nyaeta lebah pangaresep. Yumna mah resep miara tutuwuhan, pangna mah kekembangan. Ari Rezel mah resep miara sasatoan. Sato nu dipika resep ku Rezel teh nyaeta ucing. Atuh munasabah manehna ngingu ucing. Ucing nu diinguna teh ucing angora. Panona teh bolotot ari buruna kandel. Pika resepen we ucing teh. Jumlahna aya 3 siki. Hiji ucing jalu jeung 2 siki ucing bikang. Ucing anu jalu warna buluna bodas ngeplak. Ari ucing anu bikang mah nu hiji hideung, anu hiji deui buluna bodas. Aya nu bulu hideungan. Rezel teh pohara geutena kana ucing inguanana. Unggal poe dibere hakaneun meunang meuli ti pet shop. Ucing teh diparaban 3 kali sapoe. Jabati eta sok disadiakeun cai nginumna. 2 minggu sakali ucing teh sok dimandian, malah sok disabunan sagala. Tuluy dipoyankeun di buruan dinu panas. Kamari mah ucing Rezel dibawa ka dokter hewan. Ceunah mah geus disuntik antibiotik. Tujuanana sangkan tebabari katerap ka sakit. Dibawa ka dokter kana kantong khusus keur ucing. Ucing Rezel teu salilana di kandangan, tapi sering dilepaskeun. Atuh ucing teh lulumpatan ka ditu ka dieu. Di tengah imah lumpat ka dapur, ti dapur lumpat ka jero imah. Tuluy ka kamar. Kitu jeung kitu we unggal poe. Ucing teh mindeng pagiling gisik jeung jalma. Atuh lindeuk tur apet ka Rezel. Deui ka Yumna, ka ibu jeung ramana oge apet ucing teh. Lamun ke narongton TV di tengah imah, ucing teh sok gegelehean siga nu milu ngariung. Ku ibu Rezel mah sok dipangku dina lahunan bari diusapan. Atuh ucing teh matana sok meletet bangun nu ngeunaheun. Ayeuna ucing bikang nu keureuneuh, beuteungna mani bungkiang. Ucing nu ieu mah langka dikencarkeun, tapi sok sina cicing dina kandangna. Ngan ari parab jeung cai nginumna mah sok disuwup. Rutin 3 kali sapoe. Gening ucing angora mah harindeng tara kiih jeung ngising di mana wae. Lamun rek kiih jeung ngising sok indit kana keusik nu disadiakeun dina wadah. Atuh di kamar ucing teh tara rarujit. Najan kitu ari 2 minggu sakali mah kamar ucing teh sok diberesihan atawa dipel. Sakalian ucingna dipandian jeung dipoyankeun dinu panas.
Tekungsi lila ucing bikang nu reuneuh teh gebrol ngajuru. Anakna aya 5, buluna rupa-rupa mantak pikalucueun. Ku indungna anak ucing teh unggal poe sok disusuan. Katempo ngagenyol jeung usik-usikan dina beuteung indungna. Mun geus sebeuheun nyusuna anak ucing teh sok maloncor tina kandang. Lalempangan di sajeroeun kamar. Mun geus galede anak ucing teh rek dijualan. Eta oge geus aya nu pesen babaturan anu sakelasna. Teu eleh ku Rezel, yumna getol dina ngurus kembangna. Tangkal kembang teh meunang meuli tina tukang kembang anu ngaliwat. Sakalian jeung taneuhna. Ceunah nama taneuh lembang. Alus keur pepelakan, keur 5 pot teh meuli taneuh 2 karung. Memang nu melak nama lain yumna tapi ibuna. Saur ibu yumna mah tiis leungeun, mun pepelakan sok jadian. Di mana ari yumna melak kembangna, tang tuwe dina pot. Aya 5 pot kembang anu dipelakan ku yumna teh. Unggal pot beda-beda kembangna. Aya lidah buaya, kembang ros, kembang sapatu, kembang sarangenge, jeung kembang Srijaya Kusuma. Kembang teh jadina molontod. Kaharti ari kitu mah lantaran unggal isuk sok diceboran ku yumna. Lamun geus diseragam sakola, memeh indit ka sakola, yumna mah sok nyeboran heula kembang. Teu kudu ngangkutan cai kana ember, ari sabab dina deukeut teras aya keran cai jeung selangna. Saenya nama khusus keur ramana paranti ngumbah mobil jeung motor. Unggal balik sakola sok diilikan kembang teh. Saur ibuna, kunaon tangkal kembang teh bet ditinggalian wae? Jawab yumna teh, hoyong ningali kembangan bu. Nya atuh ari teu acan waktos mah moal kembangan. Saur ibuna, muhun nya bu. Sae kitu oge. Tanda yen yumna tos nyalamatkeun kekembangan. Nyalamatkeun kekembangan oge sami sareng nyalamatkeun makhluk hirup. Kapan kekembangan teh kaasup makhluk hirup? Atuh Rezel oge tos nyalametkeun makhluk hirupnya bu. Rezel milu nembrong. Mohon atuh kapan ucing oge kaasup makhluk hirupnya bu? Jawab ibuna. Ari anu kalebet makhluk hirup naon bae kitu bu? Yumna nanya ka ibuna. Makhluk hirup teh sakur makhluk anu nyawaan. Jaba ti sasatoan sareng tutuwuhan kalebet makhluk hirup. Malah lain jin jeung setan oge kalebet makhluk hirup. Ibuna nendeskeun. Sok ayeuna mah geura kalebet ka bumi. Di luar bae mah kebul sareng seueur angin. Keh aludur. Kaditu arungsi geura ngapalkeun. Ibuna ngingetkeun yumna jeung Rezel. Mangga bu, Rezel jeung yumna ngajawab bareng. Rezel jeung yumna arasup ka jero imah. Dituturkeun ku ibuna. Sanggeus maca eta carita, ayeuna hideep jawab pananya dihandap. Anu kahiji, kumaha perenahna Rezel jeung yumna. Anu kadua, kumaha sifat Rezel kana yumna. Anu katilu, di mana meulina kadaharan ucing teh. Anu kaopat, naon cirina angora harideung. Anu kalima, dikumahakeun anak ucing ku indungna. Anu kagenep, di mana yumna meuli tangkal kembangna. Anu katujuh, naon sababna meuli tangkal kembang teh kudu jeung taneuhna.
Anu kadalapan kunaon pangna tangkal kembang yumna jadi molontot teh. Anu kasalapan miara kekembangan jeung ucing teh kaasup nyalametkeun naon. Anu kasapuluh saha wae anu kaasup kana makhluk hirup. Wilu jeung ngerjak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hapunten bilih aya kalepatan, mugi aya manfaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.